Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Lakin kola tetapi nang ada usaha al-hitabu Imam Hitab rahimahumullah ad-dohiru ari kaul anu dohir anna zauja eta yen sanya nyana salaki wajau jata jeung deui pamajikan ruknani eta jadi rukun duanana li anna haqiqatan nikahi karena sanya nyana hakikatna nikah innama tujadu pastina dipanggihan itu nikah bihima saratana itu jawab jeung jawjah wal waliyu jeung ari wali wasigatu jeung segat sartoni eta jadi syarat duanana ae li khurujihima tegasna mah pikeun kaluarna itu syarton andatin nikahi tinadatna nikah wa amasidaku jeung anapun ari mas kawin wali suhudi jeung deui saksi palayan bagi tah eta misti naon adduhuma ngitung-ngitungna itu suhud jeung sodak minal arkani tina pirang-pirang rukun wala min surutin jeung lain tina pirang-pirang syarat liwujudin nikahi pikeun ayana nikah biduni hima kalawan eueuhna itu naon dieu teh sodak jeung suhud li anal mudirro lantaran sanyanyana anu ngamadaratkeun isqatus sidaqi eta ngagugurkeun mas kawin waduhuli jeung deui engkuk-engkuk bila suhudin kalawan aya saksian duhul asup lain ieu waqad nadoma jeung parantos nganadomkeun saha al alamatul muhaqqiqi Abu Abdullah As-Said Muhammad ibn Afaqih Al-Mudarris As-Said Muhammad ibn Faqih Al-Alama ibn Qasim ibn Saudah rahimahumullah makana perkara istadharo anu parantos ngadohirkeun hu kana itu masa al-hitabu sahitab rahimahumullah bi qaulihi kudauhan sahitab inna nikah yen sanya-nyana nikah hukmuhu eta ari hukumna itu nikah teh anadmu eta sunat alama netapan kana perkara soha anu parantos itu ma min madhabina anu tetap di madhab urang sadaya wanaklan jeung dina tukilan ruknahu ari rukuna itu nikah jauh janieta salaki jeung pamajikan wasyartu jeung ari syaratna itu nikah waliyun eta wali mangajai wasigatu jeung segatna itu nikah emang aja ya. Untuk sudah teh kewiridan asli nama. Katingali ku urang mah teh keur sare padahal teh keur bobo. Beta apa mau? Lain ya malah lain. Mana? La ghairu teu aya anu lianti itu nikah pil muhasoli dina anu ngahasilkeun wasahidani jeung ari anu jadi saksi dua asyartu eta syarat piduhuli dina asupna itu nikah wal mahru jeung ari mahar tardiyun eta anu nuturkeun alal makuli kana anu diucapkeun mahar nuturkeun wa kalam wasartus qoti sodaki jeung ari syarat ngagugurkeun mas kawin ya jadi eta berjalan an fasadil mahri tina ruksakna mas kawin duna hajri anu henteu nyegah hada ari ieu kawal teh aladi eta anu saha anu parantos nyohekeun hu kana itu ladi saha annaqadu jalma anu naliti wa kullu dihijin jeung ari saban-saban anu ngabogaan akal lahu pikeun itu naqad munqadun eta anu turut penyempurna nadom hada ari ieu nadoman teh wa qad waroda eta nyatana parantos kawarid pi haddi dina nganjurkeun ala nikahi kana kawin
wa targibi jeung mikaresep pihi dina itu nikah naon ahadisun pirang-pirang hadis wa asarun jeung pirang-pirang asar sahabat kasiratun anu loba rawa parantos ngariwayatkeun sa Imam Ahmad fi musnadihi dina musnadna itu Imam Ahmad anna rajulan yen sanyana hiji lalaki dahola eta labat itu si rajul ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu dibasakeun lahu pikeun itu rajul teh idoi ari ngaran idoi ukap imam pakola teras ngadawu lahu ka itu idoi ukap saha an-nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ukap hei idoi alaka naha eta tetap boga anjeun jauh jatun ari pamajikan doi boga pamajikan can kola ngadauh itu ukap la jomblo guys kola ngadauh Kangjeng Rasul wala jariatan apakah ente boga pembantu awewe kola ngadauh itu ukap wala jariatan tegaduh Gusti kola ngadauh Kangjeng Rasul wa anta jeung ari anjeun bihoiri musirin eta ngabogaan harta anu loba kola ngadauh ukap wa ana jeung ari kuring bihoiri musirin eta anu ngabogaan harta anu loba kola ngadauh Kangjeng Nabi anta ari anjeun min ihwani sayatin eta tetap tina pirang-pirang dulurna setan sia teu kawinna in kunta lamun bukti anjeun minana nasara eta tetap ti bangsa Nasrani kunta tah bukti anjeun teh rohiban eta seorang pendeta min ruhbanihim ti pirang-pirang pendeta na itu Nasrani anna min sunati yen sanyana tina satengahna sunat kula kuring an nikahu eta nikah sarorukum ari panggoreng-gorengna aranjeun kabeh aja hukum eta anu lalenguh aranjeun kabeh jadi anu jomblo teh goreng teh keur mah goreng nya nah, jadi anu boga kabogoh mah meskipun goreng halus beda jeung nu kaset gitu dan boga pamajikan mah goreng gorengnya aradilu amwatakum ari panghina-hina na pirang-pirang anu marawat anjeun kabeh ajabukum eta anu lalengoh aranjeun kabeh anu panghina-hina anu maot teh jalma anu galengoh maot teh gitu sirarukum ari panggoreng-gorengna aranjeun kabeh ujabukum eta anu lalengoh aranjeun kabeh jaa anu datang fil khabari dina hadis aradilu amwati ari panghina-hinana pirang-pirang anu maot teh ujabul basari eta jalma anu maot lelengohan wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masara sababa man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz ya masara sababa hei golong-golongan para pemuda bujangan guys mana lisaning jalma istatoa eta kawasaya si iman minkum ti aranjeun kabeh alba'ata kana biaya kawin mahar pal yatajawaz maka kudu kalawin aranjeun kabeh wa riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat mah man ari lapad man mana lisaning jalma kana eta bukti itu si iman teh datulin eta anu loba harta pal yatajawaz tah kudu kawin itu si iman waman jeung ari saning jalma istatonga eta kawasa itu si man alba'ata kana biaya nikah pal yatajawaz mangka kudu kawin itu si man fa innahu mangka sanyana itu nikah agodu eta nungkulkeun itu nikah lil basori kana paningali moal ningali we bujur boga pamajikan tingali bujur pamajikan poleteng-poleteng nya wa asalu jeung mata karaksa lil parji kana mesmeu moal nyangan konteng awe ge nya sekali mah boga pamajikan Kang paeh nu pamajikan gelang lo udah setik gelang tiga aya carita ya kalau mau bari ngopinya aya hiji budak
Aya hiji budak penting teh budang jam 12. Pas gitu indung bapana keur kukudaan. Ari tahu saya asup. Cek ayeuna naon teh? Bapana teh indungna ese asup sok atuh bapak ciduhan ari di ciduhan mah bakal tere asupna teh. Ningang hiji poe isuk-isuk budakna erek ngaputan. Ngasupkeun ayeuna bola kana jarum teh asup-asup wae. Kalau kan di ciduhan cup dicarekan ku indungna teh. Neng eta maneh make nyiduhan bola kaput. Pancek mage penting mun hayang babari asup mah kudu di ciduhan heula. Oke, mata gitu. Aya bocil. Syaura. Mana betul dia? Waman jeung ari saning jalma la yastati eta teu kawasa ieu si iman palaihi mangka eta tetap mistik pikeun itu si iman teh bisaumi kalawan puasa. Modal eueuh urang mah duit teu boga ieu teh. Geus puasa urang mah gitu. Painahu mangka sanyana itu saum teh lahu pikeun itu si iman teh lahu eta tetep pikeun itu si iman teh wijaun ari jadi ubar atawa aya di dieu aya qatiin tegasna mah anu bisa megatkeun li sahwatin pikeun syahwat. Nah mata bisi di dieu aya lelaki sangean puasa gitu nya teu sange jauh makanan-makanan hanyir lauk cai, daging, sosis, masako, menang masako mah. Jadi kudu loba makan sayur-sayuran gitu. Ulah karnivora tapi kudu herbivora. Sayur telon. Tinggal di domba tara sangean domba gitu. Dahna jukut mah ieu sangean kere jukut mun aya lalaki sangean. Hidup jukut. Wa qala jeung parantos ngandika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam miskinun eta miskin miskinun eta miskin miskinun eta miskin. Siapa yang miskin ya Rasulullah? Rajulun ari lalaki laisa anu teu aya lahu eta tetep bogana pikeun itu si rajul teh naon imroatun awewe dijomblo anjing miskin. Padahal mah kaya boga reninya dah. Mari balik ke Panggon kok telepon ke kasubur ya. Tapi aneh nanti terada ke kubang kurang disampaikan ke si Dani. Teleponnya mah. Yang sesalaman gitu, hari lebaran sesalaman. Siapa jauh rumah? Kila dicarioskeun ya Rasulullah hai Rasulullah wa in kana sok sanajan bukti itu si rajul teh gonian eta nu beunghar minal mali tina harta qala hadaw Kangjeng Rasul wa in kana sok sanajan bukti itu si kodratna teh gonian eta anu beunghar minal mali tina harta tetep we sanajan buru di juru bro dipantau ngalayah di tengah imas si jabrik di pipir si jamrong di kolong lobak libuk loba-lobokkeun reakat imah teh mok lauk sing kocopok di luhur kapal udara dihandap mobil Toyota beunghar tapi can boga pamajikan mah miskin jeung Kanjeng Rasul. Kacian jalu sarua urang ge tapi aya mufasirin anu tos anu beunghar mah nya tuh amang kesana Ustaz Nanang Ustaz Anang keluar beunghar eta mah mana gitu tuh Wakola jeung parantos ngadawu Kangjeng Nabi miskinatun. Eta miskin. Saha nu miskin teh ya Rasulullah? Imro'atun ari hiji awewe. Laisa anu teu aya laha eta tetep pikeun itu imro'at teh naon jaujun salaki. Awewe nu teu ngabogaan salaki anu jomblo miskin. Ucu buka eta miskin. Kila dicarioskeun ya Rasulullah hai Rasulullah wa in kana sok sanajan bukti itu si mar'ah goniatan eta anu beunghar minal mali tina harta. Qala ngadaw Kangjeng Rasul wa in kana sok sanajan bukti itu mar'ah teh goniatan eta anu beunghar minal mali tina harta. Lamun dina artis mah jiga saha teh
Syahrini ya. Bung Harpan atau Ayu Tingtong. Ah, miskin ya, boga pemajikan mah. Ipan Gunawan. Ipan Gunawan. Atau Ipan Gunawan. Laki apa sih? Udah ingat banget. Lahoy. Lahoy. Hah? Sophia Julpa. Dari Sophia Kolbu. Kop nanti diganti ku kap. Sophia Kalbu. Bangga sebut Sophia Kalbu. Ya nanti naon kalbu? Kalbu teh bumbu wa. Oh, kaldu teh nu seungit teh. Kaldu teh nu bau nih. Waduh kata waduh. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manarisa ning jalma kana eta bukti itu si iman teh musiron eta anu kaya raya, kaya monyet urang mah nya. Kayak maneh mah gitu. Li anna yunkihu karena saja napi ke nikah itu si jalma sumala yunkihu tuluy henteu ke nikah itu si jalma palaesa mangka eta lain itu si jalma minni ti golongan kami. Jadi nu beunghar karena kaya pikeun rek kawin ti golongan nabi, lamun ngumpul-ngumpul harta hayang kaya tapi lain jang kawin, lain ti golongan kami. Mata ayeuna daragang rokok eta jang kawin. Tamatkeun kudu tuluy 40 jar mah. Ngerada canggih kayak malam pertama Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida tajawaja di mana-mana kawin sa arrajulu mang cepi faqad istakmalata nyatana narima sampurna itu mang cepi naon nispudini satengah agamana itu mang cepi si rajul. Tuh jadi jalma nu can kawin mah can sampurna agamana teh, jalma nu geus kawin mah sampurna. Fal yataki mangka kudu sieun anjeun atawa takwa anjeun Allah ka Gusti Allah finis fil baqi dina satengahna pirang-pirang sakakarina. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manarisa ning jalma tajawaja eta rabi atawa kawin itu si eman yuridu anu ngamaksud itu si eman teh al afafa kana karaksa pahakko maka ngahak alallahi ka Gusti Allah nawan awanuhu pitulungna itu si eman. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man arisa ning jalma tajawaja eta kawin itu si eman lillahi karena Allah kapa tah nyukupkeun Gusti Allah ka itu si eman wa waqo jeung bakal ngaraksa Gusti Allah ka itu si eman. Jadi gitu. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman ahabbani palaisa. An-nikahu ari nikah sunnati eta sunat kaula paman maka alisaning jalma ahabba eta mika cinta itu si eman nikah kuring fal yastanu mangka kudu migawe pasunatan itu si man bisunati kalawan sunat kami. Wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat annikahu ari lapan annikahu ari nikah sunati eta sunat kaula paman mangka risaning jalma rogiba anu ngewa itu si man anhu tina itu nikah atau tina itu sunat palaisa mangka lain itu si man minni eta tetep di golongan kami. Wa qala jeung ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tanakahu kudu karawin aranjeun kabeh tanasalu bakal boga tarurunan anjeun kabeh pa ini mangga sanyana kuring teh muka sirun eta anu ngalobakeun bikum kalawan anjeun kabeh al umama ka pirang-pirang umat yaumul kiamat dina poe kiamat. Jadi kudu sing loba budak teh wa gitu. Ulah di kabeh tinggal di habaib. Ya. Pura-pura. Jeung deui di kabeh mah cenah ieu mah cenah pengalaman teu nah. Jadi si mesmeo teh garing. Biasa dicabak ieu teh volume na teh. Volume na langsung paseur cenah kana teh pas di kabeh mah teh pamajikan uing cenah.
Si asup nanti pasti tinggal teh. Ternyata samping asup. Si asup. Ulah di karabenya. Anjuran pemerintah 2 istri lebih baik. 2 anak ya. Pas mau di KB jenuh lagi. Wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat pa ini ari lapan pa ini mangka saenyana kuring abahi eta bangga kuring bikum kalawan anjeun kabeh al umama kana pirang-pirang umat yaumal kiamati di poe kiamah hatta sakoto nepikeun ka naon kaguguran anjeun. Jadi Kangjeng Nabi mah bangga ka umatna nu loba budakna. Loba budak guys. Waqala jeung parantos ngandika sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man taroka manarisa ning jalma taroka eta narok asal man taroka lapa ala jaina manarisa ning jalma taroka eta ninggalkeun itu si man atajawuja kana kawin muhafatan karena mikasieun al aliyata kana pakir palaesa mangka lain itu si man mina di golongan abdi sadaya. Jadi nu kawin karena sieun pakir, sieun teu tenar teh mun kawin urang teh yeuh. Asalna kumaha? Asalna teu tenar sih. Rugi. Jada parantos nambahan rawi pi riwayatin dina hiji riwayat. Wa yuwakilu jeung ngawakilkeun saha Allahu Gusti Allah bihi ka itu si man malaka ini kana 2 malaikat yuktabani anu nuliskeun itu malakan baina ainaihi di antara panonduana itu si man mudia anu ngalobar-lobar manatallahi kana anugerah Allah absir mangka kudu bungah anjeun biqillati rizki kalawan saeutikna rizki syukuran we urang nya syukuran. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manarisa ning jamana ka eta nikah itu si iman lillahi karena Allah wan kahajeng nikah itu si iman lillahi karena Allah istahaqqo ta bakal ngahak itu si jalma wilayatallahi kana pangampunan ti Gusti Allah. Patu ijar ngaji mon.